bapak maneh kumaha iya bapak maneh nu asli teh kieu kaula Sang Hyang Ismaya wah nu bener teh bener cepot nu laras pak nya ya ai bapak mah dayak cirina naon seungit sampingna teh seungit kastori ya ning kamari bau lukut cing punten pak sok bapak yang aduh bapak nepi ka ganteng kieu aduh halah lamun aing awewe dikawin wae nu bener ulah sak tempo tingali cik bener teh sarua jeung bapak cik naon akang wah bener jeung ulah sarua jeung bapak sia dua naon dua teh ndog gas sia masuk ka leuwih wae bapak naonan ide pak jika anakku bentuk anu tadi mah setiara gen nampi tapi bapak teh meakeun ka panasaran kumaha lamun ayeuna kieu wah bapak lamun ayeuna bapak kieu mah teh kitu tah naon kitu teh naon maksudna kalepak bapak pasti bogoheun kitu yang nya turang sampurkeun mung ada mung naon ieu teh alim naha era ayeuna ka itu jeung itu mun wawuheun moal wawuh ka anjeun haji daek sok ka itu ngan bapak balikeun heula ka nyeri abdi ka nyeri kumaha tadi bapak ditampik lamun setera gen bogoh ka bapak wayahna tampik ku bapak atuh meureun ditampik mah moal kawin bae kawin jeung abdi tuh dah sia mah kitu mah balik ieu mah pak tampik heula we pokona tampik heula we nya atuh kitu mah ya pak ya beres ayo api-api bapak anak abinya nya ye inungna mah nya inungna lalaki keun bae da inung panjang irungna nya atuh ayo omat tampik heula siap banget ayo kumaha lamun wawuheun moal wawuheun ka maneh dua kabeh anu karaton kitu pak moal oh sae ka dieu manehna dan urang tiup ku bapak moal lain wawuheun ka maneh sae pak tuturkeun bapak moal lain wawuheun kabeh moal lain wawuheun ka maneh cepot ting dawala saya sama nih sama nih sah dimana si anu gelo si mah hayang heureuy wae waktu nage tereh beak si goblok si teken mah teu tamahan da ka Pak Haji mah tuh Pak Kiai atuh urang teu tamahan euy jangan demang mangkulingan lanten merah sahanyeun ngaran kaula Ismaya leres rekod waduh naon atuh diriweuh saha anjeun ngaran aing Isnawat bener sahanan Ismaya kaula bapaknya Jais nya bapak mangga calik geus lila teh calik ambeien sahaya kaula Isdahlia aduh iya ini sahana ieu Ismaya abdi inungna geningan inungna panjang irungna ieu mah pun anak nyusuna teh kana irung maka anu dikecelokana teh poloh Ismaya kaula nun kaula tek naon anjeun datang ka dieu
kaulah taya beja di ya saya marah ayah saya marah leres maksudnya kaulah rek ngiring saya marah oh jadi anjing bogoh ka awewe karena kaulah setiragen ente naon atuh yang nyobaan nih jago saya marah mecakan ilmu tadi itu pun anak nguriling nangan canding anya can nangan lawan can nyaho digeti sorangan ngapoe gelut aja gelut coba antas sirana dahur kulingis kuat modar cobian sayangnya